Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Muhammad Rakaditya. Abdi di kelas 10-3. Abdi mau ngadongengkeun angsa jeung telur emas. Wilujeng nonton. Hiji poe aya saurang patani anu miskin miara hiji angsa. Angsa eta istimewa pisan sabab unggal poe ngendong hiji endok emas. Mimitna petani teh bungah pisan sabab ku endok emas eta anjeunna ngarasa hiji endok emas sapoteh henteu cekap. Hayang sagala emasna menang sakaligus. Kulantaran rakus, patani mutuskeun pikeun nyembelih angsa teh. Kalayan harapan bakal manggihan emas nu loba dina jero beutengna. Tapi sanggeusna dipotong, tetela teu aya emas nanaon dina jero beuteng angsa eta. Patani kacida anjakalna sabab geus kaleugitan sumber emas nu istimewa.